Bismillahirrahmanirrahim. Manafa'ali biulumihim fidarain al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijni min dulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya rahmar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji alladzi yathuru utawi kang suci ieu siladi minan najasati saking pira-pira najis iku salasun telu. Al-khamru sawiji sajeng idza takhalalat tatkala da dicuka ieu khamru binafsiha kalawan date khamru wajil dul maitati lan kulit babatang idza dubigot tatkala den samak ieu jildul maitah wa masoro dan barang kang dadi ieu si ma iku hayawanan dadi hayawan. Faslun hartosna ari ieu pasal sahiji alladzi yathuru ari anu ngabatalkeun ieu siladi minan najasati kana najis salatun eta aya tilu. Al khamru hiji cuka idza takhallalat di mana-mana jadi ieu khamru sajeng binafsiha kalawan date khamru wajil dul metati sarang kulit bangke kulit babatang ida dubigo di mana-mana di samak ieu kulit babatang teh wa masoro sarang perkara anu jadi ieu si perkara hayawanan eta jadi hayawan. Tegesna anu najis jadi suci teh aya tilu. Hiji arak jadi cuka ku datna. Tilu kulit bangke anu meunang ngabersihan kana eta kulit atawa geus dibersihan. Tilu anu najis jadi suci teh nyaeta bilatung jengkol jeung bilatung peuteuy anu henteu dipisahkeun. Jadi langsung tuang bae oge teu naon eta bilatung peuteuy atawa bilatung jengkol mah da suci gitu nya. Wallahu a'lam bishawab.